Assalamualaikum Baraya, ujung siang. Cobi tebak, ayeuna teh Mila nuju di mana? Leres, ayeuna teh Mila nuju di tukang seblak. Dapiraku atuh di rumah si dia mah tuh tinggal serpisannya ieu macem-macemna tikawit naon eta teh nu buleud teh basreng, baso, terus tulang hayam atuh piraku tulang dinosaurus mah. Kemana wae cenah ari ngobor teh. Tuh, nuju dipasak Baraya. Tah, carios nama abdi atos kembali ke habitat siga kura-kura wae. Soalna atuh da di jalan mah isin ku era bade videoan teh. Hayu tuang. Dapiraku atuh bade dianggurin wae kayak aku geuninganku kamu dikitukeun. BTW tita tadi ngobrol wae nya Baraya. Tah, ieu abi meserna di tempat biasa, tempat jajan atuh pastina oge. Pokona mah buat kalian yang penasaran, ieu alamatna aya di Jalan Raya kilometer 8 Cilau Pasanggerahan. Pokona mah kalian anu bade ka dieu kedah ngajakan abdi. Nya ajakan we atuh da teu naon ngajakan mah tong hilap di follow IG-na.